Tuh gening para mitra teu karaos dongeng teh nya para wargi. Ayeuna nincak bagian ka-61 carios nyamung si Gombrang karangan Dede Rukmana. Mangga nyangakeun si Gombrang karangan Dede Rukmana dina bagian ka-61 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna si Gombrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS. Ayeuna teh nincak bagian ka-60. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna nyata si Gombrang karangan Dede Rukmana KS. Mangsa eta Arya tumenggung geger jagat keur gempungan. Eta nyaritakeun rahayat anu keur ngabdi ka dirina. Hayang mulang deui ka asalna, ari pangna diijinan ku Arya tembung geger jagat. Harita teh nya eta. Jalma-jalma rek ngusahakeun sakabeh pangisi dunya. Malar daek sujud ka dirina ulah mercayakeun deui ayana ajaran anu hade. Itu karep eta jalma nu dibere padalah aku Arya tumenggung geger jagat. Nyaeta panemahan Guryang Sangkala teh. Lilati harita kadengi Arya tumenggung geger jagat kedal carita soranya lir ibaratnya na cai kerja. Wah, sakabeh rahayat kaula nu sarua pada hempak merbayaksa. Mangka ingetkeun ku sakabeh upama laksana eta cita-cita kahayang panemahan Guryang Sangkala. Urang sakabeh baris nambahan dari rahayat, hari sabab di mana si panemahan Guryang Sangkala geus ngawujud jalma, manehna baris ngalaksanakeun naon rupa cita-citana. Nyata ngajak sakabeh jalma pikeun mangeran ka kaula. Tah ku sabab kitu kula teu weleh mere kakuatan kana jasadna nu kiwari keur aya di lawang karaton kula. Sedeng apa nyaho sorangan? Lalebutan anakku kaula geus dicekel sarta kiwari keur dititah ngajagataman. Arya tumenggung geger jagat harita bari rutret ka sakabeh rahayat anu aya di dinya. Atuh harita papatihang nagara kedal pok tumanya mangarsa nyaha sakinten manehna bakal bisa deui rumingkang di alam manehna. Alam kasar sedeng kabandungan jasadna geus sakitu rugsakna. Sok sanaos dipaparin kakuatan tetep urang moal bisa mulihkeun kapenggeran kulit manehna. Dadu masar kana hal eta kumaha jalan kaluarna. Biasa bisa wae pati. Nganya eta ieu lain lalakon enteng-enteng, tapi berat euy bisi manehna ngajirim deui. Jadi jalma biasa tapi kudu ngaliwatan jirim jalma nu lian. Dina harti manehna kudu nyorang ka saurang jalma awewe nu engkena baris ngajanggelek jadi manusia deui. Ngumaha asa teu ajan ka harto sumangersa? Yah, belet sia. Bodoh telmi silaing mepati. Dah. Sahaya pangkat we pati tapi bodoh balilu ka bina-bina. Biasa wae pati. Carana eta lelebutan si panemahan Guryang Sangkala cenah ngencar. Sina nungguan jasad nu kiwari geus teu bisa gerak, take di mana aya jalma nu datang boh awewe boh lalaki mangka di dinya. Si panemahan Guryang Sangkala baris ngalaksanakeun paniatanana. Oh, janten kitu, berjanten atuh ari kitu magus ni. Ngan kinten-kintena ka tempat urang nah bakal aya jalma nu datang gitu. Wah, Andika ulah ham-ham ka tempat urang baris aya jalma nu datang. Ayeuna jung geura papakeun ku Andika, tapi oma tong make jasad Andika. Da jelas maranehna moal bisa nempok ka jirim Andika. Ayeuna mah eueuh di jalan Andika kudu miang ka alam manungsa. Papakeun eta jalma make jirim jalma biasa dina harti malih warni deuleu.
jantan gitu unyuk sumanga Gusti rampung dawuh tutasya palamarta amis munur rampung dawuh katigas kantun pinara amit kula sajama pakeun eta jalma nu kiwari ngajug ka tempat urang Gusti beral patih boga hasil pamaksudan teu loba pikir deui para wargi pepatih geger gunung kebat harita lumampah ngambah ka alam manusia dasar siluman anu gagah sakedet geus aya di alam jalma sarta siluman geger gunung anu mangsa eta jirimna keur kakalayangan terus nyorot ka handap teu jauh ti gunung Karedong sanggeus mincak ke lemah celek siluman napak saterusna jirimna ngarobah wujud jadi saurang jalma aki-aki nu dipalar sangkan percayaeun ka dirina atuh para mitra malah cek geger gunung mah manehna teh ngaku dukun anu purah mere pitulung ka bangsana nu keur neneangan Bang Balu atuh geus kitu mah geger gunung oge geus jadi jalma mamalihan terus lempang muru ka eta tempat si Bogel jeung Sari Puspa nu masih keneh lalempang geger gunung jalma mamalihan ngaku ngaran Aki Tulung nya harita teh para mitra Aki Tulung nyuta tina ngaran Sok Tutulung geus kitu mah Aki Tulung mamalihan teh terus lempang muru kalebak eta gunung sedengkeun si Bogel jeung Sari Puspa tuluy ngeureuyeuh ka tongoh Sari Puspa awakna geus ripuh pisan duh jauh keneh geuning Kang Bogel iraha atuh tepina nya Sari Puspa terus nyekelan leungeun si Bogel bari ngalenghoy sakedeung deui ge tepi gerayu ulah elehan atuh monya pamajikan saurang jawara bat kumeok meme dipacok apana geus dipacokna lin sok kadinya wae Sari Puspa najan capek tetep bagja sanggeus beak tanyakan kalima si Bogel jeung Sari Puspa kerung ari sabab ti hareupeun manehna aya saurang aki-aki keur leumpang ngajugjug kalebah manehna si Bogel waspada terus nitah mundur ka Sari Puspa samalah dua leungeunna geus ngaragamang kana dua pusaka nyata keris nu beunang dinyokot di embrada Mbah Jagara Mbah Gantarang boga nasi gombrang jeung gobang sakti mustika rajana ayeuna di tempat sakieu jauh tur geueumeuan bet aya jelema lian apaan sidik cenah ka di teh tempat teh tara aya jelema anu ngambah ari lain rek menta tutulung mah nya Kang nya keun urang kudu taki-taki sanu nyaho ieu kolot lain jelema nu handap-handap ajena pasti kolot teh hebat lah ilmuna cek si Bogel bari siap pikeun nanya ka Aki Tulung sanggeus deukeut tetela eta Aki Tulung teh bisa meruhkeun hate si Bogel jeung Sari Puspa samalah lain si Bogel nu nanya tapi Aki Tulung nu tumanya si Ujang jeung si Nyai geuning rek kamarana teh moal salah rek ngajugjug ka pamujaan Guryang Sangkala lain cek Aki Tulung anu geus leuwih ti heula nyaho tanpa sadar duanana tuluy ngajawab leres ki kolot ngan sabalikna saha panalah ki kolot jeung urang mana saha panalah jeung ti mana ding reka mana ieu mani noros dos lir kacang ninggang kajang nyarios teh kade bising bau peledos ari Aki kadalah Aki Tulung nya jalana Aki mun aya jalma nu rek minta tulung ka dieu matuh mah baheula ge di dieu hari tujuan lintang tirek mapageun arani kaduaan Aki teh kitu cek Aki Tulung bari harita teh para mitra sadaya manehanana ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamakena oh jadi kitu nya atuh kabeneran mobok mangi gorowong aya jalan pikeun meuntas rek naek asa dibere taraje rek nyukang asa dibere cukang nu bisa napak ka ditu rejeung ka dieu nuhun Aki Tulung nganyaita ieu teh jauh keneh kitu geus deukut samalah hayu ayeuna mah urang tuluykeun lampah ka luhur samalah di tempat itu aya jalma anu geus kacida pisan kolotna umurna geus leuwih ti ratusan taun keur tatapa geusan mulangkeun ka peungkeuran jasadna ngan ulah kaget jeung sieun mun geus nempo rupa hiji jelema nu sakujur awakna geus buta tayan cek Aki Tulung bari niupkeun ajian ka si Bogel katut Sari Puspa malar kadua jelema eta teu ngarasa sieun jeung bau ngambe jasadna ki panembahan Guryang Sangkala mangga atuh nganyaeta ieu teh asa meuni capek pisan kieu lah
ku akirek ditulungannya malar arah nikah tengah rasa capek jag waringkas tetela mati jeung ampuhna caritaan Aki Tulung si Bogel jeung Sari Puspa geus tengah rasa capek deui malah jiga nu bungah jeung Bagja tepung jeung Aki Tulung sadatangna ka eta tempat tetela sidi kalayan jelas katempo ku panon si Bogel jeung ku panon Sari Puspa. Di tempat eta aya saurang jalma nu geus teu puguh rupana keur diuk sila andeka. Tapi teu jelas saha-sahana da puguh geus kari tulang nu kalapis ku kulit nu peot tur manigeus buta taya. Bari diuk di luhur batu nu rupana hideung pok si Bogel kada tumanya ka Aki Tulung. Saha eta nu keur tatapa meuni teu puguh rupana Ki? Nya eta teh katelah nama Panambahan Guryang Sangkala. Pokona mah jalma anu sakti mandraguna geus moal aya bangsana sabab umurna geus ratusan tahun tayina kula rek nanya ka arani kaduaan narek aya perlu naon pangna anika ngalanto ka ieu tempat adu kieu sabenerna mah Ki si Bogel terus nerangkeun kanyerian hate ku pihak si Gombrang ngan ku sabab boleh teu bisa we meruhkeun nya kapaksa rek menta tulung ka Gunung Karedong malar bisa mere bantuan pikeun nyampurnakeun jiwa si Gombrang katut sakabehna tamat cacarita pok dipungkas kulisan kieu tak kitu Ki pangna kuring jeung ieu pamajikan ngambah ka ieu tempat aduh jadi kitu geuningnya kula baris mang nepikeun naon rupa kahayang Andika ngan moal kula ditulunganana moal kula ditulungan kula masa kadarek mang nepikeun tapi nah sakirana moal kaduhung muntang tulung ka kaula wah geus moal aya rasa kaduhung Ki kajadian mane tang tu kuring tanggung jawab ngan saha rek siap pikeun nulungan ka susah kuring gampang nu kitu mah enteng atuh nu kitu mah wah nu kitu mah asupna ge tai kuku pokona mah yeuh enteng rek mantuan kana kasusaan Ika nyaeta saurang jalma nu geus tatapa nalila nyatana Panambahan Guryang Sangkala tak ieu jalmana nu aya di hareupeun Andika ceuk Aki tunjuk ka Ki Tulung bari nunjuk ka jalma nu geus teu puguh rupa ai boro-boro ku jalma atuh nu geus kieu syariatna si Gombrang bisa ele cacakan kuring geus nyangking rupa-rupa ilmu panemu jampe pamake hese merukeunana komo ku ieu aduh ai ih Andika mah panon teh teu bisa nenyo geuningannya aya paribasa olohok ngemang kadu teh bolotot siga mata peda nenyo ukur ku panon lahir Andika wungkul geura teh nyo ku panon batin Andika eta jalma sakitu kekerna geura urang gerowan ku kaulanya ngantong aneh mun aya sora tanpa jiring syukur mun Andika tuluy bisa nempo ngan lamun teu wayahna sorana we wungkulnya jadi mun ilmu Andika can besi jeung jero-jeroanana moal bisa nempo ka jirim Panambahan Guryang Sangkala geus tungguan ku Andika Panambahan Guryang Sangkala mun bener Andika hayang keneh ngumara di alam Andika sok geura datang ka ieu tempat cek Aki Tulung kajajaden bari matak ilmuna teu lila seor para wargi kaayaan di dinya ngadak-ngadak jadi gede angin tempat eta karasa ingeung keur kitu cakakak sora jalma seuri tapi teu nemongkeun jirim da puguh jirimna sasat geus buta tayat nu kadenge iwa sorana wungkul aya naon Ki Tulung manggil kaula geura wakcakeun masing balaka kaula muni asa geus cangkeul balasila nu geus teu kaitung wilangan taun iraha kula dibebaskeun ka alam manusia ceuk eta sora nu kadenge ku si Bogel jeung Sari Puspa Guryang Sangkala Andika tong teuing leutik hate ari sabab dina waktu nu baris datang Andika baris katulungan ku jalma sejen nyatana nu kiwari aya di ieu tempat jadi awak kaula moal lila deui di dieu nya dina harti bakal gancang bebas bakal dikabulkeun ku Sang Rumuhun ari atuh menggung geger jagat bener tapi sakumaha ceuk parentah tumenggung Arya geger jagat yen ngambah deui ka alam Andika dina wujud ieu geus moal bisa ari sabab
bakal jadi kaributan pikeun pangeusi jagat luar. Tayeuna geura tanya ka ieu jelema duaan. Sarta kok masrahkeun ka Andika. Ceuk Aki Tulung mere kasempetan ka Panambahan Guryang Sangkala. Harita para mitra sadaya Ki Guryang Sangkala cumarita. Syukur bagja kamanyangan Ki Tulung. Kula geus dibere kasempetan pikeun cacarita jeung dua jalma. Kula baris tumanya ka eta jalma. Jelema, naon sababna pangna Andika rek menta tulung ka diri kula? Geura jawab, ceuk Panambahan Guryang Sangkala kasih bogel. Panambahan Guryang Sangkala di mana kuring rek bisa ngajawab mun tetep Andika teu bisa nemerakeun jasad. Andika ulah kaget-kaget. Hari nu disanghareupan ku Andika duaan tayalian jasad kula. Jasad kula eta geus kieu rupa jadi jelas moal sidik saha-sahana. Ngan mun keukeuh hayang nempo jirim kula nu lemes heugeurat tangah Andika kacomantara. Ceuk eta sora para wargi si Bogel jeung Sari Puspa terus tangah. Badang tangah tetela aya sinar beureum ngalimpudan jirim saurang jalma. Ngan jelas pikeun si Bogel kiwari geus bisa nempo saha-sahana. Deulila pok Panambahan Guryang Sangkala kedal deui nyarita satu tasna jirim nangiles teuing ka mana. Kumaha Andika bisa nempo kana rupa jeung jirim kula bieu? Ceuk eta sora. Kula bisa nempo ngan kumaha ngeunaan pamenta kula. Nyaeta pikeun pitulung teh. Hade eta pamenta ku kaula baris ditedunan. Tapi sabalikna kaula ge sarua menta pitulung Andika. Kaula menta tulung pikeun mulangkeun di jasad kula anu geus hancur butatayan. Kula masih hayang hirup ku melenang jeung kailaharan jalma biasa. Bae pamenta Andika baris ditedunan. Nah hayang naon atuh kumaha ditulunganana? Wah, Bogel. Kula bisa ngajanggelek deui jadi jelema seperti Andika. Nyata kudu beak heula sumpah tapakula. Eta sumpah tapakula kurang leuwih 200 tahun nu baris datang. Ayeuna kakara nincak ka 50 tahun jadi merlukeun waktu 150 tahun deui. Jabati kitu jirim kula geus tangtu moal bisa dipake jirim ieu. Ari sabab geus kacidaruksakna jadi kapaksa kula kudu nunggu beakna tahun sumpah tanpa kula tapakula. Ngan munnya Andika rek menta tulung ka kaula sarua aya syaratna nu mutlak teu bisa dirobah. Syarat naon ku Andika dipenta? Andika duaan kudu daek jadi rahayat Gunung Karedong. Nu dicekel ku sang rumuhun Arya Tumenggung geger jagat. Da sakitu mun eta sumpah dilanggar tan wande Andika bakal jadi sato pangeusi ieu tempat. Jeung kula menta disadiakeun hayam bikang nu masih kene jajangkar pikeun batur sare kula sabab kaula ge sarua hayang boga turunan. Kumaha sanggup? Kula baris nedunan kana pamenta Andika. Tapi Andika wayahna kudu bisa maragatkeun jiwa si Gomrang katut sakabe turunanana. Wah. Kahayang Andika baris ditedunan. Heug ayeuna kene Andika geura baralik hiji waktu kula baris datang. Dina mangsa bulan purnama dina peuting malam Jumaah nu dianggap keung ku sakabeh jalma. Kumaha kaliwon? Bener pisan. Tah ingetkeun kula geus ngedalkeun supata ka Andika lamun Andika lanca-linci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Mangka Andika bakal jadi sato panggeus ieu Gunung Karedong. Ayeuna mabra Andika geura marulang dina mangsa bulan purnama. Kula baris datang ka lemur Andika, mangka Andika kudu nyadiakeun hayam bikang. Panambahan Guryang Sangkala harita para mitra sadaya menta tanjaka. Para mitra kaomdang, atuh geus kitu masih Bogel jeung Sari Puspa terus marulang dijajabkeun ku Aki Tulung. Satu tas anyog ka jalan tadi Aki Tulung kedal carita. Ki Bogel, oge Andika nyimas, Aki teh moal bisa tuluy nganteur.
wayahna tepi ka dieu bae ngan mun Aranika mu ngarasa capek jeung jauh omat Aranika teu meunang sakali oge nempo ka tukang. Bakal aya kajadian nu teu dipilar palar. Pilih nah yang gancang tanpa karana capek atawa mending panasaran ku ucap kula bakal aya mamalana sakitu we brag. Geus kitu mah harita si Boge jeung Sari Puspa kebat ngajugjug ka lembur bubulak. Sedengkeun Aki Tulung ngiles mulang deui ka nagarana ka alam siluman. Tunda lampah si Boge jeung Sari Puspa nu geus ngadatangan ka Gunung Karedong. Malah kungsi kedal sumpah yen rek ngabdi ka leluhur Guriang Sangkala. Di mana rengse nyampurnakeun si Gomrang katut turunanana. Panon poe geus mengok ngulon di buruan paguron tembong saurang jajaka keur ngajeng-jenang tung manehna tayalian ti Santika geus riung mungpulung jeung dua kolotna katut Aki tur ninina. Santika sanggeus riung mungpulung jeung si Gomrang nyatanan jadi bapa. Santika ku si Gomrang tuluy diwarah ilmu-ilmu kasilat kalahiran kabatinan. Kabeh ilmu diketrukeun ka Santika ilmu jurus sodok paku, jurus tik buyut cakra buana anu geus ditamplokeun ka jiwa Santika atupun kitu keneh jurus tiki jembar sarua geus dipimili ku Santika harita teh. Samalah kadieuna keun nama Santika geus dalit jeung saurang jalma terah ajengan anu katelah Kiai Sobar. Dina poe nu hade sorena ka tempat Kiai Sobar nu matuh di lembur dadaka. Aya saurang jajaka keur madep di hareupeun Kiai Sobar. Si horeng eta jajaka nu rupana kasep, kabina-bina teh tayalian Santika anak si Gomrang. Deulila Kiai Sobar harita teh budina hegar tur teu weleh daria. Harita kedal tumanya ka Santika. Aya ae geuning geus muruyung deui hidup teh. Daramang tuang ibu kali tuang rama sadayana kase. Cek Kiai Sobar netep ka murid anyarna. Aya berkah mama mung ayeuna teh pun biang mohon pun biang tos ngalih ka dukuh. Ari margi lebar cenah bumi ti dukuh kosong sareng nadi pun bapa sabada aya di lembur teh bade ngagarap lahan lumayan kangge ngabanjel-banjel sadi dinten. Ih atuh lain lumayan deui kasep. Lebar lahan sakitu legana teu dimangfaatkeun tapi kekelanan ari mama teh bade nale ka hidep teh Santika leres tuang rama nu katelaki karta teh sok disebatkeun si Gomrang. Leres mama ari kitu nah kumaha mama aya nu teu sapagodos sareng salira mama. Is lain nya eta nya can wargi cenah mah wargi ti sarama keukeuh munut teh we. Eta imah sareng lahana nya istilah nama warisan panginten. Leres nanging da sakaterang saur pun bapa mah sanes warisan tiramana nanging hasil ngarbutipun Aki tirama abdi ku anjeunna dihak bata nampi kana kalepatan kalah ngancam kana jiwa. Samalah diri abdi ge kapapancenan ku pun bapa kedah tiasa ngarbut keris eta nu diiwat ku jalma nu katelah si Bogel nu kapungkur mah cenah jadugna gorombolan banteng karangkeng. Mung ayeuna bubar margi diburak bari kupun bapa mama. Jadi kitunya. Nya ari kitu onaman mah jadi hak mutlak tuang rama atuh. Jaba upami kieu tuang rama adilanceuk asli tiki dempak. Teras nu saurangna teu dibagi, ta eta tanah bakal aya huru-hara. Ari kieu mah Ki Jaladri anak lanceuk Aki Arnasan. Teras ngarebut haki dempak nya wajib ki harta nu ngagugatna sabab lain bagian Ki Jaladri mun aya kecap dibere ti Aki Arnasan mah bisa. Ieu mah sakadar emang Ki Jaladri ka Aki Arnasan sedengkeun lanceuk Aki Arnasan Ki Buyut Saga teu pisan barabere nya munasabah Ki Jaladri rek jahat ge aya ti luhurna. Aya paribasa teh manuk teh anak meraku kuncungan uyah tara TS kaluhur. Ayeuna geus heulah hidup geura leuleuh teu leuman ilmu-ilmu nu aya pakuat pakaitna jeung bag-bagan agama. Nampi nuhun mama nanging abdi teh bade sumangem ka salira mama teh rek nyaritakeun suanaon kasep. Dina dinten ieu nada widi we sim abdi bade keperyogian heula mamanawi aya widi. Santika
Berat teuing anaking aya keperluan mah mama moal bisa nyarek. Da eta mah kitu salaku jalma. Berat tepikeun salam tiki karta miwa ambuning sihnya. Mangga mama tembal Santika. Santika terus miang ningalkeun pasantren atawa padepokan nu aya di lembur Dandaka. Para wargi kaum dangu. Santika wedalan padepokan Dandaka. Kebat miang ngajugjug ka lembur bubulak nu maksud tajalian rek nepungan Puspita wanoja pilihanana. Caturkeun di lembur bubulak mangsa poe kasorenakeun Puspita geus lila teu panggih jeung bebeureuh. Estuning geus teu daek cicing samalah katalaga oge sapoe eta mah 3 kali. Tapi weleh Santika nu diarep-arep teh eueuh datang. Pamustunganana Puspita diuk nyorangan di tempat biasa nu kawengku ku eta talaga. Anu neuteup mayak pakna cai talaga sawangan ngaibiur kama dia gantang nyipta dedegan Santika. Teu karasa bibir ipis kedah carita. Ku harianun ari Kang Santika. Nakamana atuh betara-tara pisasari meni ngampleng sok sieun manehna kabanang we ku wanoja lenyang. Mun kieu teh beu silaka pasini hamo ngajadi. Duh Kang Santika. Hapte abdi moal tiasa disisilihan deui ku nulian Kang. Wios ajal pati tibatan abdi kedah pisah sareng salira engkang. Kitu ceuk gerentesna hate Puspita. Puspita rumahuh teu kanyahoan saurang jajaka keur di dago eta estuning keur ngajengjen. Nangtung satu kangen diri Puspita. Atuh harita tuluy nyarita. Mitanginas. Ceuk eta sora puguh Puspita kuat ka ngarenjang. Tuluy ngaliuk siak terjajantung ngadak-ngadak motah. Nangge ka dieu sanes teu emut ka abdi Kang. Puspita terus ngalieu serab ku paneuteub Santika. Ampunten atuh Ita. Engkang sanes ngalalaworakeun kana eusining manah salira nanging engkang teh bingah ku ayana tos tepang sareng pun bapa nu asli. Oh kitu. Nya saha atuh sareng panalatuang rama anu salira Kang Santika teh? Puspita neuteub ka Santika paneuteub nu menta jawaban. Ari katelah nama Ki Karta. Oh Ki Karta. Atuh abdi ngiring bingah nya Kangnya panginten moal keung teuing cara abdinya. Kita ceuk Santika bari ngusapan buuk Puspita kalai. Harita teh kalayan pinuh rasa deudeuh Puspita ngareret deet bisa ngendagkeun jajantung Santika. Kah bade naon Kang? Ieu masa upaminya saupami hubungan urang teu disatujuan ku sepuh anjeun, alatan tina naon we masalah namanaha salira bakal kumaha. Kang Santika mah bet nyarios kitu. Naon margina sareng tujuanana Kang? Puspita ratug hatena. Ieu sanesna naon Ita? Nanging Kang ge nenangkeun sareng nentremkeun hate Kang. Ngara engke di mana Kang Santika menaka susah moal hese ngemutanana kitu. Kang abdi mah teh aya pilihan Kang saupami dua kolot abdi teu nya tujuan kana lumangsungna hubungan abdi sareng engkang. Pikeun abdi mah sesah Kang ngadugikeunana. Duh Kang Santika. Mun nya kedah kitu kedah kumaha? Tibatan hate abdi kedah papisah sareng buah hate mah. Tos ngahiji sareng ati anu suci dina jiwa abdi. Wios janten layon we paeh ngajampana bugang ge batan hirup. Katekeun ku perasaan. Puspita nyusupkeun beungeutna kana dada Santika. Waktos naseep.